Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendi ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wal isa'u sareng ka opatna salat isya wa yadkhulu sareng ka asub naon awal waktiha kawitan waktuna itu isya ida goba di mana-mana surup naon as-safaku mega al-ahmaru anu beureum itu safak. 5 karena perkara sabako anu geus ti heula itu ma wa khoroja sareng kaluar bil ahmari kulapad ahmar naon al asparu mega koneng wal abiyadu sareng mega bodas walam yuqayyid sareng henteu ngayid dan Imam Rafi'i hu kana kecap as-safaku fil muharrori dina kitab al muharror bil ahmari kulapad ahmar lin siropil ismi karena mengkol nangaran ilaihi karena itu ahmar lugotan cek lugot li annal ma'rupa karena sanyana anu dikanyahokeun fil lugoti dina lugot eta annas sapako sanyana mega eta huwa ari itu sapak eta al ahmaru beureum. Kada halna nyakitu sapertikeun lin siropil ismi ilaihi dzakaro nyaritakeun kana itu kada saha al jauhari Imam al jauhari wal azhari sareng Imam al azhari wa ghairuhuma sareng salianti itu jauhari sareng azhari. Kola ngadauh saha al isnawi Imam al isnawi walihada sareng karena ieu lin siropil ismi ilaihi lam yako tetumiba naon at-ta'arrudu mertelakeun lahu kana itu ahmar fi aksaril ahadisi dina kaseseueuranana pirang-pirang hadis. Tanbihun man ari sahabai jalma eta la isya'a anu henteu aya salat isya eta maujud lahum ka itu man bi aya kuna ku secara henteu kabuktosan itu man eta bi nawahin aya di pajajahan la yagibu anu henteu surupiha dina itu nawah naon sapakuhum mega na itu man eta yuqadiruna ngira-ngirakeun itu man kabeh kodroma kana ukuranana perkara yagibu anu surupihi dina itu ma naon as-sapaku mega bi akrobil baladi kalawan pangdekeutna nagara ilaihim ka eta man kaa dimilkuti sapertikeun jalma anu teu manggihan kana kadaharan anu dialap kakuatan al mujajji'i anu nyukupkeun itu kut pil pitroti dina nalika buka bibaladihi di nagarana eta man ae paing kana tegesna lamun kabuktosan naon sapakuhum mega na itu man eta yagibu surup itu sapak inda rub'i lailihim dina nalika saparapat peutingna itu man masalan umpamana u'tubiro mangka diitung-itung min lailiha ulai tina peutinganana itu man binisbati kalawan dinisbatkeun la annahum teu sanyana itu man eta yasbiruna sobar itu man biqodrima kalawan ukuranana perkara yamdi anu ngaliwat itu ma min lailihim tina peutinganana itu man li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta ruba mastigroko terkadang meakeun naon lailuhum peutinganana itu man nabaha ngelingan musonib ala dalika kana itu paing kana sapakuhum yagibu pil khodimi dina kitab al khodim
wa akhiruhu sareng ari akhirna itu Isa tapi waktil ikhtiari tetep dina waktu ikhtiar hartosna milih-milih ila sulusi laili nepi ka sapertiluna peuting li khobari Jibrila karena hadisna malaikat Jibril asabiki anu geus ti heula itu khobar wa qauluhu sareng ari dauhanana itu Jibril fihi dina itu khobar binisbati kalawan dinisbatkeun ilaiha kana itu Isa eta al waktu lapad al waktu ari waktu ma tegesna waktu baina hadainil waktaini anu tetep ieu ma antara ieu dua waktu eta mahmulun dipanteskeun itu kaul ala waktil ikhtiari kana waktu ikhtiar hartosna milih-milih wapi kaulin sareng eta tetep dina hiji kaul nispuhu ari satengahna itu lael li khobarin karena hadis laulaan asuko lamun teamah henteu meulah kami ala umati ka umat kami la akhorta mangka yakti ngahirkeun kami al isya'a kana salat isya ila nisbilaili nepi ka satengahna peuting sohaha nyohehkeun hukana itu khobar saha al hakimu imam hakim ala syarati sayakhaini netepan kana syaratna imam Bukhari Muslim warojaha sareng ngunggulkeun hukana itu kawal saha an-Nawawi imam Nawawi bisarhi muslimin dina sarah kitab Muslim wa kalamuhu sareng ari kalamna itu Imam Nawawi bil majmu'i dina kitab al majmu' eta yak tadi ngamistikeun itu kalam anna aksarina kana kaseseueuranana ulama eta alaihi netepan kana itu kawal wa ma'ahada sareng sarta ieu rojahahu Nawawi pal awalu mangka ari kawal anu kahiji eta huwa ari itu awal eta al mu'tamadu kawal anu mu'tamad wa akhiruhu sareng ari akhirna itu Isa eta pi waktu zawaji tetep dina waktu zawaj ila tulu'il fajri nepi ka bijilna pajar asani anu kadua itu pajar ais sodiki tegesna anu bener itu pajar li hadisin karena aya hadis laisa finaumi laisa henteu aya finaumi eta tetep dina sare naon tafritun lalawora innama tafritu pastina ari lara wora eta alaman tetep kajalma lam yusoli anu teu salat ieu man as-salata kana salat hatta yadhula nepi ka asup naon waktul ukhra waktu salat anu sejen rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim khorojat kaluar naon as-subuhu salat subuh bidalili pabakia kalawan dalilna lapad pabakia tuluy tetep itu Isa ala muqtadohu netepan kaul anu dipastikeun ku itu hadis pigoeriha dina lianti itu subhi wa kharaja sareng kaluar bisodiki kulapad as-sodiki naon al-kadibu pajar anu kadib pajar anu bohong wasodiku sareng ari pajar sodik eta huwa ari itu sodik eta al muntasiru anu nyebar naon dawuhu cacaangna itu sodik mu'taridon halna anu malang binawahis samai kana pajajahanana langit bihila pil kadibi kalawan perbeda pajar kadib bainahu mangkasa nyana itu kadib etayat nu bijil itu kadib mustatilan halna manjang ya'lu halna ngaluhuran hu kana itu kadib naon daun caang kada sirhani sapertikeun bentang ajag wahwa sareng ari itu sirhani
bikasri sini kalawan dikasrahkeun sina kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu ma saha ibnul hajib eta adibu ajag summa tak kubu tuluy ngabadaan hu kana itu kadib naon dulmatun poek wasubiha sareng disarupakeun itu kadib bida bisir hani kana bentang ajag litulihi karena panjangna itu kadib palaha mangka eta tetepikeun itu salat isya sab'atu auqatin ari 7 pirang-pirang waktu fadilatin tegesna waktu fadilah wa waktul ihtiarin sareng waktu ihtiar wa waktu jawazin sareng waktu zawaj wa waktu hurmatin sareng waktu haram wa waktu daruratin sareng waktu madarat wa waktu udrin sareng waktu udur wa waktul maghribi sareng waktu maghrib liman pikeun jalma ya jema'u anu ngajama ieu man wa waktu karohatin sareng waktu makruh wa huwa sareng ari itu waktu karohah eta kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu ma saha asaihu Abu Hamid Syekh Abu Hamid ma kana lapad ma eta perkara bainal fajroeni anu tetep itu ma antara fajar 2 wa subuhu wallahu a'lam bishawab.